karasan ieu sareng Uwa Aditya. Mohon karasan. Abdi di TV channel, karasan di YouTuber channelna mangga di Subcast kanggo seniman-seniman dan meraja khususnya ke Sumedang Kabupaten Ya. kumna ka sadayana YouTubers yang ada di YouTube di Subcast aja dinten ayeuna kelarasan abdi sareng Uwa Aditya kelarasan anu nembangkeun lagu pop Sunda anu laguna Dharma Raja kelarasan kapungkur tahun sabaraha ada mah Ini kapungkur teh tahun 2007 kelarasan terus ngaluarkeun album 2000 Dharma Raja. Dharma Raja album pop Sunda Dharma Raja. Iya. Kelarasan pencipta lagu saha? Karasan pencipta laguna Abah Duyeh masih di wilayah Dharma Raja. Dharma Raja leres anu tapi atas launching eta Parantos di tahun 2007 teh 2000 ka eta Depok. ka Depok Iya. di Depok Terus 4 kali 5 kali. terus ngaluarkeun kasetna sabaraha keping 2000 kuping. 2000 keping. Waduh alhamdulillah. Jadi seueur seni masyarakat. Anu album anu kaduana judulna naon? Album nu kadua teh Jati Gede. Awal. Oh, karasan album sareng-rengan Sareng-rengan. Lagu Dharma Raja gitu. Masih di kadia-dieuna lagu 28 2017 berarti 2007 2008 terus menikmati itu hasilnya 2007 Alhamdulillah 2017 ngaluarkeun meluncurkeun di album Udah Lider kawasan penciptana sanes Udah Lider iya 28 lah 28 penciptana Abah Duyeh penciptana Abah Duyeh terus meluncurkeun sabaraha keping kaset 3.000-an alhamdulillah soalnya seueur pangintennya OTD anu share kaset eta pangintennya anu lebetna visi misina ngeusikeun nangakeun yen 2008 teh ti pamarentah kanggo ngaluncurkeun sanes paling setengah gentosan pangintennya inspirasi ti Abah didamelkeun lagu panginten lagu teh eta lagu 28 nya tahun 2017 tak kadia-kadiana aya lagu Udah Lider album Udah Lider manawi uninga keneh lagu 28 cik bait-baitna manawi oke pakai betan heula terus labi pangintennya buat kita selami eta nya pami lagu Dharma Raja masih kene ka ieu berarti eta lagu Dharma Raja manawi aya keneh menawi lagu Dharma Raja oke nya menawi kira ieu tapi hapunten nu dibisuhun awatis pinu kaendahan tempat egar pinu pamandangan jadi dieu pisan lemur puring madu Dharma Raja endah lembur subur makna aduh tah kawasan pisan wa eta teh lagu Dharma Raja tahun 2007 anu pada mayunan ayeuna nuju digarap atau napi nuju diproses eta lagu naon nu diproses enak lagu seueur Udah Lider eta balik dirilis ulang deui mau dirilis ulang Udah Lider ka kantos masuk YouTube juga nya ka April enak lagu Udah Lider coba di Subcast di channel TV Dharma Raja mangga terus salajengna enak lagu ieu lagu Tesangka enak nuju dirilis atas di resmen ya April resmen nu alamatna sami di Desa Dharma Jaya terus kantun launching kantor launching nya kantor launching insyaallah kantor launching di Depok insyaallah kaping 3 lagu Tesangka komplit Tesangka lagu Dharma Raja lagunya komplit lagu-lagu uannya
sapalina. Saurna nuju ngadam video syuting sareng Kang Andri dina judul naon? Dina judul Tesangka. Oh, ayeuna tuh nuju di pada di syuting. Pada di syuting atau di aransemen gudang April. Terus lajengna lagu naon di nuju digarap teh. Mohon lagu naonnya? Ieu teh rada iya ngeblank. Mohon rada ngeblank manawi kapayuna teh insyaallah gitu nya nuju ngagarap pisah kaheula insyaallah. Shotna di Buricak Burinong. Di mana Buricak Burinong? Jati Gede. Di wilayah Jati Gede. Oh, wilayah Jati Gede masih situ aja. Ini sarang di Batu Dua insyaallah. Nah, itu pangitan pemirsa sadayana anu karasan linggih di channel TV Dharma Raja kuring separa kanca sudah diapunten. Untuk lebih lanjutnya diklik aja Dharma Raja TV channel Dharma Raja. Oke. Sip. Untuk sementara gitu wae. Ya, sip.